panseuran jadi ahli tahajud. Ibu osok ngadoakeun murang kali osok ngadoakeun saroge osok ngadoakeun mang osok ngadoakeun tatangga punten emak teh sok ngadoakeun tengah wengi di sebatan urang kali nu kahiji tepikeun kana bungsu insu didoakeun ku emak teh sadayana tatangga dipas doakeun ku urang teh salengkeung we aya murang kali emak teh ahli tahajud emak teh tukang saum Senin Kemis emak teh tukang ngaji ka mana-mana gitu nya emak teh sok ngadoakeun budakna nah ari budak emak eueuh nu hiji-hiji atan jadi jelema ayatnya aya cariosan kitu batur mah tingali emak didoakeun teh ku kolotna teh aya nu jadi jenderal batur mah aya nu jadi dosen batur mah jadi profesor jadi jelema batur mah nah emak ngadoakeun budak teh eueuh nu jadi jelema kabeh bahasa kolot jelema teh nya teh jadi orang sukses punten jika nama eta si emak tahajud teh ngadoa teh eueuh ijabah ti Gusti Allah pada cobi tapak kurang-kurang tinggal murang kalina ibadah henteu ka Allah ibadah sarolat henteu sarolat hiji tah kaberkahan tinggal murang kalina sarehat henteu sarehat alhamdulillah tinggal ya teh beuki rajin ibadahna murang kalina sehat Gusti Allah hirupna tenang barokah aya jalmi tambah hartana tambah pangkatna tapi murang kalina aya nu teu damang punten abi sok napa kurang punten sanes ngahinakeun gaduh murang kali eta murang kali teh autis terus sebenarnya aya ketinggalan keistimewaan kitu jalmi nama beunghar nahan teu kiamat ku Allah dicobi di dinya urang mah alhamdulillah Gusti gaduh murang kali soleh murang kali teu sarehat sadayana itu mah tepikeun kaririwit sakali ngobatan oge sapoena teh 5 juta pengobatan teh sanu teu kiamat eta gaduh murang kali urang mah teu ninggal kadinya kana duit we urang mah ninggal teh kaberkahan teh urang mah teu ninggal urang bisa ibadah urang mah teu ninggal urang tiga batur ninggal teh urang hayang tiga batur teu ningali kana urang Allah masang kasehatan ka urang justru eta kaberkahan teh ulah ninggal ka batur kanu anu tambah-tambah ilmu tambah harta tambah ieu eta teh si pasien ti Gusti Allah mawi kade Billy ibu ayeuna sok tahajud ngadoakeun tong eureun ngadoakeun murang kali ulah ngarasula mun teh mah teu diijabah Gusti Allah sanes teu diijabah tapi teu acan diijabah ku Gusti Allah sanes Allah teu mampuheun ngaijabah kana eta doa urang tapi Allah uninga kalamun diijabah urang moal tiasa nampi kana nikmat pamasihan ti Gusti Allah. Da Allah mah gampang sok ibu dipasihan.